Syaratna netepan teh eta saur di dieu aya 5. Ngan sateu acan nyarioskeun anu 5 eta priyogi kauninga naon ari ngaran syarat. Ari ngaran syarat teh nyaeta mawajaba wastamaro, perkara anu wajib bari anu tetep ayana. Modelkeun syarat salat teh kudu suci tina najis, teh bersihna tina najis teh wajib. Dan teu sah salat lamun mawa najis. Salian najis anu dimampu mangka eta ku urang kudu dijauhan. Oge eta urang bersih tina najis teh kudu tetep ayana salami urang ngalakonan eta salat. Lamun weh dina keur jero salat urang lesot tina syarat bersih tina najis kayaning keur salat kapuragan tai cacak, bari tai cacakna itu baseuh pluk kana tarang urang, pluk kana murkah urang, lamun teh mah baseuh mangka eta teu sah salatna. Kecuali lamun garing, hari garing mah lamun teh mah pluk kana murkah eta mah teu langsung najis. Itu napel disintreuk ku urang. Nah, sah wae eta mah. Dari najis mah meureunnan lamun ti cacak napel murag kana murkah urang heg baseuh pan langsung napel mun aya tapakannya, berarti eta mah tah najis. Geus lesot tah henteu tetep syarat salatna. Jadi uihan deui nu namina syarat teh nyaeta mawajaba wastamaro, perkara anu wajib jeung anu kudu tetep ayana. Dina syarat salat teh ibu sadayana eta tadi dicarioskeun aya 5. Kahijina nyaeta toharatun an hadasin wa jinabatin, kudu suci tina hadas jeung junub. Kangaranan suci tina hadas nyaeta meureunnan kudu urang teh ulah ngabogaan hadas, baik hadas gede maupun hadas leutik. Hadas leutik anu kasebutkeun nyaeta leungitna ku wudu, ari hadas gede nyaeta leungitna ku adus. Jadi intina pertama syarat salat teh urang teh kudu ngabogaan wudu jeung entos adus. Henteu sah salat urang lamun henteu wudu heula, henteu adus heula. Dina ayeuna wudu tah eta teh ngabogaan syarat deui. Dina wudu jeung adus teh eta duanana oge ngabogaan syarat. Tadi syarat salatna, ayeuna syarat wudu jeung syarat adusna kedah uninga sadayana sabab edek dipilampah ku urang salatna. Teu bener wuduna, teu bener adusna berarti mapai kaituna oge moal bener salatna. Sing sanajan saep 1000 rakaat da teu bener wuduna, teu bener dina adusna moal ditarima, bororoning ayeuna ditarima sahna oge henteu. Da syarat ditarima na itu salat teh lamun jinis salatna eta sah. Setiap perkara anu ditarima eta geus pasti kudu sah. Ngan setiap anu sah itu can tantu ditarima ku Gusti Allah. Itu bentenna.
setiap anu ditarima ku Gusti Allah eta salat teh kudu anu sah. Ngan setiap anu sah eta can tamtu ditarima ku Gusti Allah. Carakeun ayeuna urang ngising jeung kiih. Setiap ngising pasti kiih. Ngan teu setiap kiih ngising. Itu. Ngan setiap ngising mah pasti urang teh bakal kiih heula. Moal bisa ngising teu kiih. Sugan aya di pasir kunci ya jelema teh ngising teh tahan kiih kabeh gawar werwor. Tah setiap anu ditarima ku Gusti Allah eta teh perkara anu sah. Ngan setiap anu sah itu can tantu ditarima ku Gusti Allah. Dina sahna wudu jeung syarat sahna wudu jeung syarat sah adus eta teh sami Bu. Aya sabariji cenah syaratna teh nya eta aya 5. Mana kahijina syaratna adus jeung wudu teh kahiji maun mutlakun caina kudu anu mutlak. Cai naon cenah? Cai ulah dibalikeun jadi mutlak cai. Lamun dibalikeun jadi mutlak cai mah Bu engke bisa wae meureun cai naon. Cai naon wae ciki oge bisa dipake wudu. Da mutlak cai. Pan ciki mah najis eta mah. Tak ulah dibalikeun tina cai mutlak kana mutlak cai. Nu dipake wudu kurang teh kudu caina teh cai mutlak. Ari ngaran cai mutlak teh nyaeta cai anu kasebutkeunana eta cai teh henteu make kain. Itu cai we itu. Nah geuninganan urang osok make kain cai sumur, cai berenuk, cai teko gitu, cai emer. Eta geuninganan make kain ku emer, ku sumur, ku berenuk, ku jolang, ku bak. Nah, eta mah da kaidna kaid manpik anu henteu salawasna dikaidan ku ngaran eta. Kasebutkeun cai sumur teh cai dikaidan ku sumur teh salagi cai eta masih keneh aya di jero sumur. Anapun lamun geus pinah kana emer mah moal disebutkeun cai sumur deui cai emer. Pinah deui kana bak jadi cai bak. Eta mah hega. Itu pancek tadi bahwa ngaran cai mutlak teh itu cai anu henteu make kain tapi geuninganan osok aya di kaidan ku kain sumur atanapi ayeuna kain jolang bak. Da eta mah kainna kain manpi. Itu teu salawasna. Perbeda jeung kain anu lazim salawasna di kaidan. Samodeakeun cai teh cai kopi. Da eta mah di kamana-manakeun oge disebutna teh cai kopi we. Cai dikaidan ku kopi dina teh cai kopi dina gelas cai kopi dina alikeun daroba cai kopi na kana emer kana jolang cai kopi keneh. Tah ari nu kitu mah ulah diange wudu jeung adus ku urang teh eta mah ala kadar tiasa dieueungkul. Pangkatna eta cai teh tahir goer mutahhir suci ngan teu nyucikeun teu bisa dipake wudu teu bisa dipake adus teu bisa dipake ngisang. Ada ngisang ku cikopi itunya amis mereunan ku sireum atuh meureun. Ulah teu sah kisangna. Gitu sabab eta mah kaidna kaid lazim. Lain cenah kumaha jang lamun ayeuna obeh atanapi wudu adus ku cai mineral. Itu ku cai aqua mineral teh meureunna. Cai naon deui?
cai botol kitu nu sok aya di warung cai mineral teh ta meunang teu eta eta mah da kasebutkeun cai mutlak keneh mangga keneh urang cai darurat dina perjalanan jauh hayang iwer we sisi beus teh obeh we ku cai eta hensah itu ngan kadewe meunang ngajampean caina samodel baheula aya dongeng gitunya nini geus areueuh huntuna teh di ge kadukun hayang sina huntuan mawa cai pan perjalanan teh jauh balik ti dukun teh hayang ki wer diobehkeun atuh nu huntuan teh lain luhur hana itunya ulah itu tak eta itunya sah aya dipake ngisang uduna cai mineral mah gae gitu. Nah jadi naon kudu cai anu mutlak itu kangaranan cai mutlak teh ibu sadayana nyaeta cai anu lain urut kumahan pardu atanapi urut ngumah najis anapun anu kasebutkeun cai urut ngumah pardu alias ngaleungitkeun hadas urut wudu urut adus atanapi urut ngumah najis tah eta mah ulah dipake deui disebutna teh cai mustakmal urut ngumah pardu wudu ngawasu pamenteng ngawasu panangan ngawasu dua sampean ngusap sirah ditanean kabehanana daeueuh deui usum halodo kana emer jang engke deui ari wudu deui tatete ulah teu sah da urut ngumah pardu cai mustakmal disebutna atanapi urang adus cai na diwadahan kana jolang cai mustakmal atanapi cai urut ngawasu najis baik najis anu naon ye anu dihampura atanapi henteu dihampura mangka eta cai mustakmal cai mustakmal urut ngilangkeun hadas baik meureun hadas leutik atanapi hadas gede cai mustakmal sing sanajan itu urut wuduna bangsa Hanafi pan ari bangsa Hanafi mah wuduna teh henteu wajib dina niatna teh ari urang kumaha ari urang mah bangsa Syafi'i dina niatna wudu teh eta wajib sehingga henteu sah lamun wudu henteu make niat ai bangsa Hanafi mah teu diniatan oge teu nanaon cenah teu wajib itu berarti meureunan ari numutkeun urang mah madhab Imam Syafi'i ni wuduna bangsa Hanafi teh da teu jadi mustakmal itu lamun cek urang mah ngan palebah dieu mah sing sanajan eta cai wudu urut wuduna bangsa Hanafi henteu diniatan tetep we jadi cai mustakmal ulah diange deui ku urang bahaya tuh da si itu mah teu make niat pan urang mah kudu make niat sing sanajan kitu tetep we kasebutkeunana cai mustakmal ulah diange deui ku urang itu sing sanajan itu dina kumahan pardu na teh ibu sadayana henteu matak doraka tetep we cai mustakmal samodel mana samodelkeun ayeuna budak anu encan tamiz edek ayeuna tawaf di Mekah di ditu ku bapakna teh diwuduan we tadi teh cai mustakmal kene tetep urut wudu budak oge itu
pan ari budak anu encan baleg kitunya dina nalika tawafna henteu wudu heula itu teu matak doraka pikeun eta budak ngan sangkan sampurna tawafna eta budak teh ku bapana teh diwuduan itu tah cai urut wuduna eta budak teh kasebutkeun cai mustakmal tetep eta ulah dipake deui wudu adus nisang ku urang tuh atanapi ya eta si cai teh urut ngumah parduna teh henteu jadi ibadah tetep we eta oge mustakmal keneh samodel kumaha aya lalaki Islam kawin ka kafir diwalian ku hakim ari si awewe kafir eta teh samemeh ena Islamna naon heula yeuh pernah jinah heula junub itu deui naon deui pernah head itu sangkan ayeuna halal pikeun salaki anu Islam eta si awewe kafir eta teh kudu adus heula tah adusna teh henteu jadi ibadah teteh itu teu jadi ibadah ngan sing sanajan teu jadi ibadah tetep we urut adusna teh caina itu mustakmal henteu naon teu meunang dipake deui ku urang buat wudu adus kejeungisan itu cai mustakmal ngan ibu sadayana kasebutkeun cai mustakmal teh itu lamun caina saeutik lamun loba kumaha teh jadi mustakmal sing sanajan ditanean deui oge itu ukuran saeutik jeung loba dina cai ceuk ilmu fikih ari kasebutkeun cai saeutik mah kurang tina 2 kula ari ngaran cai loba teh nyaeta ukuranana aya 2 kula ceuk ibu teh 2 kula anu kawas di lebak lain pan aya anu ibiknen jeung anu belah kulona eta 2 kula sakitu lain 2 kula teh lain nu kitu mah nyagara disebutna ceuk ilmu fikih ceuk ulama fuqaha anu kasebutkeun cai 2 kula teh lamun ditimbang teh mah aya 2 kintaleun 2 kintal 4 kilo timang we cai lamun teh mah aya cai eta teh 2 kintal 4 kilo mangka eta cai teh geus nyampe kana ukuran loba nyaeta aya 2 kula itu lamun ditimbang kumaha lamun dinabak ukuran 2 kulahna kumaha tah ukuran dinabak mah lamun kubus segi 4 bakna mangka eta teh panjangna lebarna jerona kudu aya 60 cm bakna teh bak panjangna 60 cm lebarna 60 kahanap jerona oge 60 dicaian we tah eta cai teh mencapai kana ukuran cai loba 2 kula ngalamun pas ngukurna sakitu berarti lamun kasiuk teh henteu papak kana bakna eta cai mangka jadi cai saeutik we jadi lamun teh mah urang ngadamel bak itu leuwihan tina 60 cm 65 panjang ponok panjang lebar jeung jerona teh jadi nalika engke disiuk teh eta moal ngurangan si cai eta kana ukuran cai saeutik tah lamun kurang ti sakitu tina ukuran dieu anu disebutkeun lamun teh mah ditimang kurang tina 2 kintal
lamun teh mah dina bak henteu bakna teh henteu mencapai kana 60 cm kaya ning kawas cai emer cai jolang cai naon deui anu bakna meunang meliti material tah eta mah da kurang tina ukuran mangka eta disebutkeun caina teh cai saeutik bisa jadi mustakmal lamun urut wudu urang asup kadinya ulah dipake deui. Atanapi kapuragan cai kapuragan najis si cai anu aya dina bak ukuranana kurang tina 60 cm mangka eta si cai teh otomatis langsung jadi cai mutanajis ibu. Aya cak-cak dina naon ieu dina luhur tepuk we modo pas murag kana emer pas murag kana bak mungkaning bakna leutik mangka eta cai teh langsung we jadi cai mutanajis teu meunang deui dipake kana naon kana wudu jeung adus ngisang itu sing sanajan eta cai nah henteu robah menurutkeun kaul mu'tamad gitu. Ngan aya tina ayeuna dina kitab Sulam Munajat didinya ngandika ashab Imam Syafi'i rencang-rencang Imam Syafi'i bahkan eta teh janten pilihan aranjeuna bahwa cai saeutik lamun teh mah kapuragan najis henteu jadi mustakmal henteu jadi mutanajis lamun kumaha lamun henteu barobah itu aya bisi pan urang gaduh jitunya teu gaduh gula kawas kuring dina bak teh ku emer apaan emer badag ada kurang mencukupi tapi numutkeun ayeuna didinya tak kengeng asal teu barubah we lamun teh mah caina teh henteu bau tai cak-cak suci we tuh ngan menurutkeun kaul mu'tamad itu jadi langsung mutanajis lamun urut wudu jadi mustakmal ibu jadi kasebutkeun cai jadi mustakmal teh lamun caina cai saeutik oge deui dina ayeuna urang dina cai saeutik eta dina wudu ngasupkeun leungeun kana eta cai saeutik mangka cai eta teh jadi mustakmal we langsung urang wudu tina emer ari kitu teh henteu make sisiu langsung dikobok ku leungeun mangka eta cai jadi mustakmal baik ngasupkeun panangana kana eta emer teh sejak ayeuna ngaleungitkeun hadas atanapi henteu lamun kumaha lamun ayeuna ngasupkeun panangan eta kana emer teh saatos wasuhan pamenteu anu katilu bari henteu diniatan ayeuna niat jadi sisiu bari teu diniatan ayeuna nyokot cai eta teh pikeun pamaksudan anu sejen mangka si cai eta soro mustakmalan jadi mustakmal modelkeun kieu ye urang teh nyiuk cai langsung ku panangan tina naon tina emer ngawasuh naon ye ngawasuh pamenteuh heula da pamenteuh nu pertami diwasuh teh meureunannya wudu teh wasuh diniatan dina ngawasuh pamenteuh teh niat ngilangkeun hadas tilu kali pan sunatna teh saatos tilu kali eta tah urang teh ngasupkeun deui we panangan nek nyanak cai eta maksud elek ngumah hadas atanapi henteu bari sawaktu ngasupkeun eta panangan kana emer teh teu diniatan jadi sisiukna
itu mangka eta pas asupna itu si cai langsung jadi mustakmal teu meunang dipake pikeun ngusap mastaka teu meunang dipake kana ngawasuh sampean eta cai anu geus kaasupan ku panangan urang cukup jang ngawasuh 2 panangan wungkul itu aing ngusap mastaka jeung 2 sampean mah eta mah neangan deui we cai nu lain. Tuh jadi mustakmal pikeun lain panangan. Atanapi ya urang teh wudu ngawasuh pameunteut teh uing mah dek ngawasuh pameunteut teh dek sakali we moal 3 kali dek iktisor. Saatos ngawasuh pameunteut nu sakali eta kurang teh langsung we ngawasuhkeun deui panangan kah? Karena cai emer eta bari teh diniatan jadi sisiuk jeung teu niat nyokot cai eta pikeun nu sejena mangka eta cai sarua jadi mustakmal itu atanapi urang adus ye urang teh geus niat abdi ngaleungitkeun hadas gede curulukeun si cai teh pas nyuruluk teh dina sirah teh diniatan niat abdi sejang ngaleungitkeun hadas gede geus niat adusna kari-kari urang teh ngasupkeun deui panangan kana naon kana cai nu saemer eta mangka eta cai sarua jadi mustakmal teu meunang dipake deui pikeun nu sejenna gitu. Kumaha lamun diniatan jadi sisiuk cek ibu teh geus ngawasuh 3 kali tadi pameunteut teh nyiasupkeun panangan kana emer teh ayeuna diniatan da ieu mah sejak jadi sisiuk mangka eta mah teu jadi mustakmal itu jadi kudu aya niat si sisiuk nyokotna cai dikobok ku urang teh ieu mah jadi sisiuk ke sejak jadi sisiuk ke panangan teh da eueuh geuning gayung mah dikobok ke ku leungeun kurang tah ari diniatan kitu mah teu jadi mustakmal atawa ayeuna diniatan ye lamun teh mah tadi geus niat adus teh mah ngosupkeun leungeun kana emer eta teh karena edek nyeblok ayeuna naon wae nu lainna teu jadi mustakmal kitu mah diniatan anu sejenna mah itu jadi kudu aya nalika ngasupkeun panangan teh kana eta emer kudu aya niat jadi sisiuk atanapi nyanak cai kanggo nu sejenna itu teh jadi mustakmal gitu hiji tah nu kasebutkeun jadi cai mustakmal teh lamun caina cai saeutik gitu. Oke deui dina cai saeutik mah ibu sadayana dina ngawasuh najis itu kudu dicurulukeun urang nyeuseuh tah ngabanyurna teh kudu nyurulukeun ti luhur nyucikeunana teh ya hegae aya di keuman heula mah dikocrok digosok-gosok geus tah nalika edek sina suci teh si cai teh kudu nyurulukna ti luhur urang ngiuk tina bak urang ngiuk tina emer ku gayung si eta angean anu dicuci teh tah curulukan ku cai ti luhur itu eta jadi suci sinaon teh si pakaian urang nu dicuci teh anapun lamun ayeuna henteu dicurulukeun ti luhur kayaning ayeuna dikelabkeun kana cai gosok sikat kecrok edek ayeuna ngabersihkeun teh kurang kumaha diasupkeun kana emer dikuyah-kuyah dina emer mangka eta cucian ibu teh teu jadi suci ari bersihna mah bersih eueuh dakian ngan dihukuman suci mah henteu itu mangkaning eta murkah anu dicucina teh mangkaning diange salat berarti salatna teu sah bu sabab mukanana teu suci tuh gitunya mata kudu dicurulukan ti luhur lamun ngawasuh teh mah ye naon ye
cucian eta teh dina mesin cuci kumaha carana sangkan suci lain bersih hungkul. Kieu solusina lamun dina mesin cuci nyuci teh mah urang teh sok we ayeuna biasa dina pembersih heula dina anu badag sabunan itu ieu kucekeun kita marek sabaraha menit we taberes tidinya ibu sadayana ulah langsung waka diasupkeun kana pengering sucikeun heula bawa ka jero ayeuna ka jero jaman tuluy ku urang hiji-hiji curulukan hiji-hiji sina eueuh budahna sina eueuh naonna ieu babaukna saya sina eueuh we dah curulukan ti luhur rek sabaraha gayung we seepna mah tah saatos kitu peret ku urang jadi suci pan tah saatos di kitu mah ke tinggal ngasupkeun kana mesin ayeuna pengeringna jadi suci kitu mah ngan lamun ayeuna kieu ku urang teh tina anu badagna teh langsung diperet teu dicurulukan heula ku cai atanapi henteu dikelabkeun heula kana kulah anu badag gawas dilebak asupkeun we ayeuna kana mesin pengering eta teh jadi suci bersihna mah bersih ngan teu jadi suci itu kumaha cenah geuninganan aya dina HP bisi ningali dina HP gitunya dina cara mesin nyuci dina mesin ame suci teh cenah geuninganan ulah pakaian heula anu ti heula kudu cai heula paneuri ame kadatangan anu ngadatangan cai kana eta pakaian ulah ayeuna cai heula ti heula langsung digebruskeun si ayeuna pakaian teh dua-duana itu salah bu saun pun guru oge nah ayeuna cai heula ti heula angean paneuri atanapi angean heula ti heula langsung ayeuna cai paneuri tah eta lepat-lepat keneh naon margina pan aya dina HP mah teh lamun hayang suci mah cenah si angean heula ti heula engke we curulukan ku cai ame saperti tadi nyurulukanana pan ieu mah dina mesin cuci na ibu sadayana pan ngeuyeumeu didinya cicing si caina lamun ti heula kitu soteh lamun henteu ngeuyeumeu langsung palid eueuh eta mah jadi suci pan ieu mah pan digolangkeun heula caina didinya nya tuh itu ngeuyeumeu heula tah pan sing muihkeun pakaian urang teh make cai di sabunan deui oh jadi we terap si najis anu tina pakaian teh sing sanajan cai paneurina oge da didinya aya keneh caina teu kabuang jadi tetep we najis jadi solusina lamun nyuci dina mesin cuci itu sanalika edek diasupkeun kana pengering atanapi henteu dek langsung dipoekeun itu kedah dicurulukan heula dibersihkeun disucikeun ku urang itu curulukan atanapi lamun kulah badag mah tinggal ngelabkeun we ai sumur baranau ke badag tinggal ngelabkeun ngan sok jadi bau caina teh tah eta mah kudu dicurulukan we sabersihna ku gayung teh itu meh suci mah itu ngan genah-genah mah langsung dikelabkeun teh wadah gai sumur baranuk mah nya leuwih tina 2 kulah nyagara caina oge gitu eta anu berkaitan sina rencai anu saeutik tadi judulna nyaeta syaratna wudu teh kudu cai mutlak kangaran cai mutlak teh ulah cai mustakmal ari ngaran cai mustakmal teh nyaeta urut ngumah fardu baik anu jadi ibadah atanapi henteu sing sanajan henteu ngumah eta teu jadi doraka baik eta urut ngumah fardu teh urut bangsa Hanafi anu teu diwajibkeun kana niatna tetep we jadi mustakmal
itu dinam kasebutkeun cai mustamal itu caina cai anu saeutik anapun loba eta teh jadi mustamal ukuran leutik jeung lobana kasebutkeun cai loba nya eta aya 2 kula lamun dina bak mah nya eta ukuran bakna kudu aya 60 cm dina panjang lebar jeung jerona lamun ditimbang teh mah aya 2 kintaleun rupina sakitu anu kapihatur kirang sinarang ulah kirang-kirang hapunten dina leres semata ilham tu Gusti Allah dina lempatna ngangkeun kabodohan jisim kuring mugi alungsur rahmat magfirah ti Allah jebar pangampura ti ibu sadayana sateu acan pirak sapertos biasa urang ngaoskeun heula surah Fatihah sugan sinareng sugan ku sering urang ngaoskeun mah ayeuna urang lisan teh jadi pasehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Sakitu anu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.